kebetulan pisan. Ya abdi teh kan gergencai jeung emak. Aduh, kebeneran atuh. Ami teh untuk materi jadi. Oh, mak, engke mak teh barang tuang teh aya wawasannya, Mak. Oh, ame nikmat lah. Nuhun atuh nya, nuhun. Yuk, nya, Mak. Masih damangnya, Mak. Amin. Alah, Gusti, si emak teh di mejahan. Yung. Bikin kayak ngompol aduh. Aduh. Ampun, teuing aya siang si dasar kolot. Aduh, Mak. Aduh, abi poho mah teh di mejahan tata carana. Naon kumaha kitu kumaha? Eta mah kunaon? Mata saya ngompol, omeh ku cai iya ya kan. Gusti. Si emak pake lalawara eta. Oh gitu. Aduh, aing mah. Ieu kunaon ieu? Asa aya huntuan neng. Lah ana jadi huntu, Mak. Aduh, Gusti. Ieu teh mah 5 menit ge langsung jadi. Nya cek urang ge huntuan. Ulah kumaha tuh ieu emak. Gusti, ieu. Jadi egeng. Aduh, aing mah emak. Kumaha atuh ieu da mah lalawara atuh. Udah neng nu salah dalam bejaan aturan-aturanan. Halo, selamat sore. Ma, panggilkan kopi. Heula heula status. Halo, anak-anak, sahabat-sahabat, selamat sore. Buru atuh, Ma. Ih, ini heula status heula atuh. Oh. Selamat sore anak-anak. Selamat jumpa lagi sama Emak Rabi. Buru, Ma, buru gawat. Ih, pun aing mah nyieun aku sorangan desa goblok sia mah. Hei. Apa kabar? Ih, anas urang dilagamkeun, apa kabar? Manehna hari-hari wae lempeng kawas hayam. Arek ngojay arek kenang merenang. Aduh, ya Allah, ieu aki-aki teh kieu ya. Ah, berumpat kita tolong. Geningan, anu naroong. Hei, bener ba? Gawe naon ih? Tumang sia teh. Arinit. Abi ge bade ngojay. Bade ngojay abi kenapa? Iya teh. Goblok sia. Cek sia cenah tadi. Ani mani parawan kitu mani bahena. Atuh baju lagi mana emborakeun ini aing eta mah. Aing berarti aing goblok ini. Mani karijut. Pok yang mana eta mah bek. Punten Nyai. Itu. Coba duit ya. Wah, yuk. Minggu cibuk ya, kumasi. Itu eta ke 2.000-an. Itu. Pulangan, 1.000 pulangan. Aing meni kieu pisan ri, teh mere teh. Ada 4.000 duaan teh. Wah, aing mau meni kabina-bina, ada si dahar teh. Sok pulangan gawat. Tah, dipulangkeun tah. Tah, yo, tah sapotong deui tah. Iya 1.000-an deui. Heeh, geus lah. Ih, itu. Ini. Betul pisan, blok teh. Gandeng.